Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nami abdi Nabila Dahia, absen genep 11 kelas 12 IPA 3. Di dieu abdi bade ngalaksanakeun ujian praktek bahasa Sunda nyaeta maca warta. Mangga ditonton videona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng enjing pamirsa, patepang deui sareng simkuring pun Nabila Dahia tina acara Warta Sunda. Nyuguhkeun rupining informasi Sunda keur Balarea edisi Salasa kaping 23 Februari tahun 2021. Pamirsa, salami tilu dugi ka 5 menit kapayun simkuring barisan nyangarengan pamirsa dina informasi-informasi sabuderen Jawa Barat anu munggaran aya warta ti Kabupaten Kuningan ngeunaan seni rengkong meh tumpur. Pamirsa sumangga nyanggakeun salengkapna. Seni rengkong kiwari geus arang deui aya nu nanggap di tataran Pasundan kaasup di Kabupaten Kuningan. Dina ayana oge ukur sataun sakali dina acara Seren Taun Unggul sumangga nyanggakeun pidanganana. Rengkong teh seni asli Sunda nu teu bisa dipisahkeun tina budaya tatenan di tataran Sunda. Ngaran rengkong oge kapan dicokot tina ngaran hiji pakakas paranti nanggung beas sabangsa rancatan nu dijieuna tina awi gombong. Panjangna 2 meteran. Mun keur dipake nanggung sababaraha geges pare, rengkong teh ilaharna sok ngaluarkeun sora nu aneh hasil tina ngeserna injuk jeung awi. Ari nu maenkeunana nurutkeun Asep seniman rengkong asal Kuningan, biasana lalaki nu geus sawawa bari make pakaian adat Sunda model kapret jeung lengkep jeung pangsi hideungna diwuwuhan ku iket atawa totopong. Seni rengkong teh baheula mah sok mindeng dipindengkeun dina acara tradisi. Tapi ayeuna mah geus arang deui iwal dina acara tahunan panen raya. Pamirsa, informasi anu nembe bieu mangrupi informasi pamungkas dina pidangan warta Sunda dangeun ieu. Simkuring Nabila Dahia, sejak ami mundur, ami pungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.